Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui sareng Bu Risna dina mata pelajaran Basa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Dinten ayeuna urang diajar pengajaran 3 perkawis kegiatan. Simaknya. Kegiatan belajar setiap hari di rumah atau di sekolah. Tanda anak yang pintar, melaksanakan perintah guru, berbakti kepada ibu ayah, rukun dengan saudara, menyayangi sesama, dan selalu berbuat kebaikan. Halaman 34. Neni gugahna subuh, Neni bangunnya subuh. Tos ibak, Neni terasa sarap. Sesudah mandi, Neni langsung sarapan. Neni angkat ke sekolah nyalira. Neni berangkat ke sekolah sendirian. Sekolah Neni saregep diajar. Di sekolah Neni mendengarkan ketika belajar. Uih di sekolah Neni langsung ka bumi. Pulang sekolah Neni langsung pulang ke rumah. Tunggal sonten Neni ameng di taman. Setiap sore Neni bermain di taman. Kerjakeun halaman 35, kasih tanda contreng atau cakra. Ayeuna buka buku halaman 35. Tingali didinya aya seratan ngaregepkeun paguneman. Cung terang hartosna paguneman. Nah, paguneman hartosna percakapan. Nah, tingalinya gambar nomor kahiji. Nyaeta aya gambar permios bade ka sakola. Contoh percakapan Bu, abi bade mios ka sakola. Muhun ati-ati di jalana. Anu kadua, aya contoh ngalangkung kapayuneun batur. Contoh percakapanna, punten Pak ngiri ngalangkung. Mangga Jang. Nah, anu katilu, Andi ngajak main bal. Contoh percakapanana, Andi main bal yuk. Hayu. Nah, eta contoh percakapan paguneman anu aya dina buku tiasa dipraktekeun di buminya, tiasa dibaca ulang dibantos ku Ibu Ramana atau Raka atawa saudara nu sanesna. Hatur nuhun.